Di hiji desa anu teu jauh ti karamean, hirup aki-aki jeung ninini cicingan saukur duaan sabab anak-anakna di kota. Kacaritakeun hiji mangsa si Aki keur ngarit di sawah. Duh, capek geuning euy di sawah teh. Nih, cing panyokotkeun kopi. Aki capek, aus. Nah, aku udah ngajaran ini segala. Kuring mangorang kene tepos anjeun karibut gitu. Kuring mangorang atuh. Ulu eta si Nini hayang disebut ngorak kene sagala. Sanajan beda 10 tahun ge. Aring geus karibut mah, angger we disebut nama si Nini. Ya emangna kuring geus kaciri karibut pisan. Karibut saeutik mah bae we atuh. Eta kaciri kolot pisan ieu. Pake nyebut Nini sagala. Eueuh atuh kunaon maneh teh raribut wae jiga budak ngora nu keur bobogohan di dinya mah. Heuh dayangna mah kitu urang ge. Tapi da kumaha kanyataanna geus kariput kitu hayang disebut ngorak kene. Heeh, emangna aing geus katempo karibut gitu. Disebut kolotnya gitu. Henteu. Teu lila Jol datang Kang Ujang sareng Kang Diding anu mangrupakeun anak kahiji sareng kaduana. Assalamualaikum Umi Bapak anon ieu rariweuh. Waalaikumsalam Kang Ujang. Ieu Aki jeung Nini teh para sia wae jigana mah kudu dikawinkeun deui ameh